barang mah kieu nyumput gawe na oge cabutan dulu. Nah, gawe teh gitu teh bener. Heeh, gitu cabutan gitu. Atuh lain ku koret teh. Pan pugu cek aing ge teu mawa koret na teu mawa koret tinggalin. Atuh. Abdi mah sayang pang nyabutankeun ieu teh euy. Naon sia? Ka saung yuk. Ke Rek dibere mere duit. pan ieu 40 sapoe. Heeh. Amun nyabutan nu abdi engke 80 sadinten. Pang nyabutankeun. Nyabutan naon ieu teh nu pugu? Baok abdi. Bulu baok najis teh naon sia? Nya bedunungan koret nya teh sopan dasar si belagung sia ku aing sia. Najis ting aing kudu gadag di dieu sia. Sopan sia mah belagung sia. Yong we teh abdi mah eta acis pan lumayan 80 meureunnan nyabutan hungkul teu pira. Teuing aing kudu nyabutan leung sia teh manusia seungit mah. Kitu mah bau sia pasti da. Arek gawe teh koret teu ka bawah parang eueuh dunungan eueuhnya kumaha barang gawe Teh, naon ai si teh kumaha teh gawe teh? Ngan cicing mah ditempokeun kitu tadi teh urang teh. Kurang teh kumaha teh? pokok deui Kang pan teu ka Heuh bawah niat koret gawe mah. teh eta teh atuh eta sing bener gawe Heuh, teh. tadi nama pan urang ge niat erek gawe butuh duit ai pokok kudu kumaha atuh coba. Ayeuna mah ai teu mawa barang mah atuh urang gawe ieu atuh yuk. Urang ka saung yuk. Najis sia teh kumaha mun ka aing teh. Hah? Pan gawe ngoren teu mending urang gawe ieu di saung uang duaan. Jadau sia. Arek moal. Sia teh kumaha mun ka aing teh menang ku kitu-kitu teuing boga dunungan teh. Dasar si bagus sia mah. Kenteng teh euy. Maruragan sababeuna. Gimana euy ngomeanana? Ari model kieu hararese kieu meureun cabau gur di. Heh atuh pan sanes bade ngomekeun kenteng. Sia, mun ka aing teh. Jadi sia teh sopan sia. Datang ujug-ujug dasar si bagus. Aduh. Eta si teteh ditungguan tita tadi nak mana atuh? Kapan cicing di dieu atuh? Lain ke ka saung atuh ka kebon ka itu. Kapan teu mawa barang-barangna oge rek kumaha barang gawe atuh? Arek gawe apa arek ulin? Teuing isukan sugan. Ai poho dina kudu kumaha? Kagok atuh ayeuna mun pengisuh keneh. Kapan teu aing teu mawa koretna? Nanya atuh. Rek mah ari geus kitu rek kumaha? Nangtung, mama kieu. Teteh hayang duit lain, hayang duit lain. Aya mah aing rek gadag oge. Heeh, hayang duit mah teu kudu gawe ngored ayeuna mah. Urang ngilu we jeung urang daek teu ulin. Ulin pukul. Heeh, biasa ulin anak geus kolot ning urang main saeutik mah daek teu. Mung teh naon ka aing? Teu make mung ai arek. Hor. Atuh pan eta teh da teu boga salaki ieu mah eta teh geus lila meureun hayang kitu. Seuri aing mah serius. Aing ate deui. Lain ngaledek Panaon ka kieuan? Urang kabareneran teu boga pamajikan eteh teu boga salaki. Aing geus lila mah meureun pada sing carekwat engke teh. Sopan ka aing, abong kena aing teh gablak si bagus sia. Tadi kita sabi Penyet bakit. Nuju milarian naon atuh ieu teh damel teh teu ceureuh kieu. Cara batur atuh gawe teh di ditu ngriung. Atuh da Naon? aya nu di tangan we atuh. Nu di tangan teh naon ieu teh? Nu di tangan teh Tadi naon? teh asalna naon kitu di tangan poho dia jadi leungit. Lain alasan eteh mah banget Lain. mung gawe. Nah, Sing bener gawe teh cara pamatakan dia batur. isukan lagi bener gawe lain ya. Naon ieu teh? Arek minjem duit menang bisa ente ya. Karak gawe sapoe geus nginjem duit. Kapan teh boga duit? Aya we karak 5.000 mah. Jangan naon ku pelit ting boga dunungan teh. Lain pelit.
Kur 5.000 mah nya aya gawe lagi encan. Udah teh mah, atuh 5.000 mah kana beas oge, mah ikan. Depan gawe lagi can der acan. Isu kan. Lamun gawe teh saya 2 poe 3 poe na wajar atuh. Pak, kasbon. Ayo karaksa poe bari jeung teh bener pulah-pulah Lain ngas. kieu we atuh singkatna ieu yang duit mah teh. Hayu urang ka saung jeung urang. Baik Duit teu. aya di saung gitu. Lain gaweana urang di saung duaan Kitu. jeung urang. Heueuh, Goblok. lain goblok. Ari kitu mah aing jual diri meureunaan lain rek gadag aing Yang mah. penting mah duit ayeuna mah teh. Da teh teh boga salaki dah nyaho. Boga. Lah henteu entong boga-boga. Eteh meureunaan rana abdi lengo. Arek mah ayu. Nanya mana siapa? Ayo.